Baraya sadaya wabil khusus ya ke para konten kreator anu ngudag monetisasi jeung FYP kuring sekedar rek ngingetan we gitunya lamun rek mengkritisi pamarentah bahwa pamarentah desa atau pamarentah pusat halus tujuan orang naon mengkritisi dengan bahasa-bahasa Sunda nya Sunda mah lamun teu kasar moal laku meureun mun bisa mantong mojokeun komo ngagogoreng mah karena kinerja pamarentah loba kan cara-cara lain nu sakirana bisa geunah lah gitu da batu ge jelema sarua gitunya lamun carana batur lamun pamarentah urang beranggapan teu bener ya urang beda cara nu bener ulah teu kudu sia-sia ku goblok eta ge teu naon deuk hayang mah eta ge cuman aya dengan cara bijak lah dengan cara yang bagus kumaha we yang penting ngadidik gitu